Ari sadayana dalil aya dua dalil ijmali tafsili nu kadua fardu ain nyahona dalil ijmali dalil pondok jarona henteu kagali fardu kifayah nyaho dalil tafsili dalil panjang jarona bisa kagali tina dalil ijmali sareng tafsili aya dalil akli sareng dalil nakli dalil akli tina Quran jeung hadisna dalil akli tina akal ngabuahna